Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ka Sukadana, na nyandak tape ketan. Wilujeng siang kasadayana, mugia aya dina kasehatan. Amin. Para wargi sadaya, salajengna urang raskeun nersan ngadom anu kapungkur yantawisna akidah samiyah anu kurang kedah diyakinkeun bahwa diantawisna akidah samiyah teh nyaeta bakal ayana ru'yah atanapi ningali kadat Allah Subhanahu wa taala isukan di sawarga. Enten urang kedah yakin jalma mukmin anu lebet ka sawarga bakal ningali Allah Subhanahu wa taala kalayan eta teh kanikmatan anu pang nikmatna kanikmatan netep Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang ngaderes nganadom. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya ningal cek sundana netep Allah istilahna kutingka anu bentana muholafa disebatna alam surga nikmat pisan Quran hadis netelaan nikmat nutaya bandingan netep kadatna pangeran pomatong dibayang-bayang lir netep urang jeung urang asal ka surga sing datang kege diparinan gampang saur sehower apandi urang kedah ati-ati rasa diri ditingali tong rasa netep ilahi. Urang sing yakin bahwa urang yakin bakal lebet ka sawarga kalayan ngalaksanakeun amal pisawargaeun oge yakin bakal netep Allah Subhanahu wa taala kalayan tetep mukhalafatul hawadisi teu tiasa dibayang-bayang jeung teu kenging dibayang-bayang siga kumaha. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.